Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Roswati SPD dari SMA Negeri 8 Kota Bogor, mengajar bahasa Sunda. Di sini saya akan menerangkan tentang materi Biantara untuk kelas 11 IPA dan IPS. Pengertian Biantara. Biantara atawa pidato nyaeta kagiatan nyerita di hareupeun balarea pikeun nepikeun hiji maksud atawa informasi anu penting. Jalma anu ahli biantara disebutna orator. Struktur biantara dibagi 3, yaitu bubuka, eusi, dan panutup. Bubuka merupakan bagian bubuka dimimitian ku salam, tur muji ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dilanjutkeun nepikeun jejer biantara. Eusi biantara merupakan runtuyan eusi nyaeta bagian biantara anu eusina ngeunaan maksud atawa informasi anu rek ditepikeun, sifatna mere beja, ngageuing, mere pituduh, jeung saterusna. Terakhir, panutup mangrupakeun pamungkas biantara anu eusina kacindekan jeung saran-saran satuluyna dipungkas ku salam panutup. Padika biantara. Nu kahiji, dadakan atawa impromptu, biantara nu ngadadak teu tatahar heula. 2. Catetan ringkes atawa extemporan, materi biantara singget jeung terpola. Nu katilu, naskah atawa manuskrip, biantara ngagunakeun naskah atawa maca naskah. Nu kaopat, talaran atawa memo writer, biantara anu diapalkeun heula naskahna. Saterasna gaya biantara dibagi nu kahiji lagam religius, nuduhkeun biantara anu eusina kaagamaan. Nu kadua lagam agiator, biantara anu ditepikeun kalawan agresif jeung politis. Nu katilu lagam konversasi, biantara anu ditepikeun kalayan antare, eces, jentre, tur ngentep seureuh. Nu kaopat lagam didaktik, biantara anu eusina ngabejaan, ngajar atawa ngalatih. Nu kalima lagam sentimentil, nuduhkeun biantara anu eusina ngajen atawa meunteun kana kaunggulan atawa kahengkeran hiji hal. Nu terakhir, kagenep lagam teater, make pasemon jeung lentong anu diluyukeun kana eusi biantara. Mung sakitu anu kapihatur materi biantara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.